Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna bahasan Al-Qur'an surat Al-A'la atanapi sabihis anu ku Rasulullah teh sok diaos dina Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, salat witir dina rakaat anu kahiji. Tangtuna pangna sok diaos dina Idul Fitri dina rakaat kahiji, tangtuna oge aya hubunganana sinareng hari raya Idul Fitri. Nah, tingawitan ayat 14 ayat 15 ta eta teh aya hubunganana atanapi aya kaitanana sareng Idul Fitri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasholla. Qad aflaha man tazakka estu bakal bagja jalma anu ngasucikeun dirina wa dzakarasma rabbih fasholla, tuluy inget ka Gusti Allah, tuluy ngalaksanakeun salat, contohna salat Idul Fitri. Tah ieu mangrupakeun pangbubungah petunjuk ti Gusti Allah supaya urang menang kabagjaan, supaya urang hirup teh aya dina keberuntungan, maka urang kudu tazakka, urang kudu ngasucikeun jiwa urang. Kumaha ngasucikeun jiwa teh? Praktekna, implementasina, dia antawisna ulah syirik, ulah musyrik. Jadi jauhan perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Tuluy ulah ngalakukeun perbuatan dosa-dosa. Bahkan bertobat di mana urang ngabogaan dosa. Ari bulan Ramadan teh sagala amal anu aya dina bulan Ramadan teh eta teh bisa ngahapus dosa. Eta ngasucikeun diri. Contona dina bulan Ramadan saum. Pan saum teh dina hadisna kitu, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Sing saha anu ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan, dosa-dosana dihampura. Tarawih, man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Sing saha jalma anu ngalaksanakeun salat tarawih, dosa-dosa dihampura. Nya kitu deui iktikaf, jalma anu iktikaf dosa-dosa dihampura. Dugikeun ka Nabi Muhammad ngajarkeun doa iktikaf ka Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, anjeun teh maha pangampura, resep ngahampura. Ya Allah, abdi nyuhunkeun hampura. Zakat fitrah keur pembersih tina dosa-dosa. Zakatul fitri tuhrotan lisoim minal lagwi warofasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah teh pembersih dosa pikeun jalma nu saum teh. Jadi sagala
pagawean sagala amalia anu aya dina bulan Ramadan ku urang dilaksanakeun ta eta teh ngabersihkeun dosa gitu. Jadi qad aflaha man tazakka, bagja jalma anu ngabersihkeun jiwana tina musyrik, tina dosa-dosa. Jadi kesempatan pikeun urang dina bulan Ramadan pikeun urang bertobat. Jeung Gusti Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa jalma anu bertobat. Di dieu tah jalma anu saum dina bulan Ramadan jeung ngalaksanakeun amalia di bulan Ramadan bahagia sabab dosa-dosa dihampura. Iblis mah ceurik. Jadi sok ceurikna iblis teh kitu ya. Manusia dosa geus kumpul anu rek dijieun balad iblis ku Allah dihampura. Jadi dia iblis masuk iblis mah dina bulan Ramadan sok ceurik teh eta gitu. Dosa jalma tuh jadi bersih deui. Atuh rek dibawa ku iblis ka neraka teh atuh jadi hese deui sabab dosana geus dihampura gitu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, jeung ngahadirkeun sifat-sifat Allah dina hate teh zikirnya. Jadi zikir anu leresna pisan mah lain wungkul ucapan ya. Lain ucapan upamana subhanallah, ucapan Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi zikir anu tos tepi anu sampurna nyaeta ngahadirkeun sifat Allah dina hate gitu. Dina hate teh percaya, yakin Gusti Allah teh nempo ka diri urang teh. Tah eta zikir nu salaresna. Jadi lamun jalma ngahadirkeun sifat Allah dina hate, lamun erek migawe atawa aya anu ngagoda pikeun migawe maksiat jadi moal kulantaran sieun ku Allah. Margi dina hate geus yakin Gusti Allah mencongok gitu. Nah, eta disebut zikir teh wa zakaros ma rabbih. Jadi ingat ka Gusti Allah ngahadirkeun sifat Allah dina hate. Fasolla tuluy weh ngalaksanakeun salat gitu. Ieu jeung kaitanana jeung Idul Fitri. Napan ari dina Idul Fitri teh zikir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Pan eta teh ucapan zikir. Tapi ucapan zikir anu leres pisan mah lain wungkul dina cariosan gitu. Apan pernah aya anu jalma anu zikir itu ku ucapan tapi manehanana teh bari mabok minuman keras tuh di ditu ti payun di hiji masjid di Nagreg gitu. Dicarek weh ku DKM ngadek DKM lah dikadek payun gitu. Tah berarti model zikir kitu teh pan loba anu mungkin dina ucapan mah zikir tapi hatena mah teh zikir. Jadi anger we tojaiyah antara anu sok diucapkeun jeung perilaku dina sapopoe gitu. Jadi zikir anu salaresna mah ngahadirkeun sifat Allah dina hate. Sifat-sifat Allah teh araya dina hate urang. Urang yakin Gusti Allah mencongok, urang yakin Gusti Allah maha ngadangu gitu. Tah sing hadir dina hate. Fasolla tuluy laksanakeun salat. Di antarana salat Idul Fitri. Jadi sanggeusna zikir tuluy ngalaksanakeun salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi hanya kal aranjeun mah jalma kafir
hirup teh nu diutamakeun teh kahirupan di dunia gitu. Sedangkan sabenerna urang kudu ngutamakeun kahirupan teh di akhirat ya. Jadi ulah dugikeun ka urang nguruskeun urusan dunia poho jadi urang teh bakal hijrah bakal pindah ka akhirat gitu. Akhirat mah leuwih alus wa abqa jeung langgeng. Pan di dunia mah teu langgeng, urang bakal maot, bakal ninggalkeun dunia. Sedengkeun akhirat mah surga mah leuwih alus tibatan alam dunia. Jeung di surga mah di akhirat mah saneng-eneng. Bal tu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Tah ieu pelajaran teh lain wungkul aya dina ajaran Al-Qur'an anu diajarkeun ku Nabi Muhammad, tapi oge aya dina ajaran kitab-kitab nu kapungkur. Contona dina suhuf Ibrahim jeung suhuf Nabi Musa. Tah sakitu penjelasan di surat nu aya dina Sabihis di ayat 14 dugikeun ka tamat. Nusok diaos ku Rasulullah dina salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ieu teh aya kaitanana jeung pelaksanaan ngarayakeun Idul Fitri, ngarayakeun Idul Adha. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.